teh? Berusaha lah Pak. Naonnya atuh Abi teh tepuguh da ujug-ujug aya di daerah ieu we itu di Andir. Di manten atuh salira teh. Di kampung abdi mah Pak. Di kampung-kampung teuing atuh. Om lah rada rame di lemur mah. Itu jempet teh cicing teh. Nya ada di kampung-kampung teuing bisa disebutkeun odop. Cicing atuh teh. Nah apa menik itu seri teh Pak? Uten cicing sih teh. Nah imana nya? Punten Pak. Ieu murang kali teh. Ieu ka mana karep wae nyariosna. Om lah sok kirakeun om nya debat di dieu lah. Bade ka mana salira teh atuh? Ieu teh bade milarian pengalaman we. Nya ka mana tujuanana? Tujuanna mah nya abdi teh ka kota. Nya pan ieu teh kota. Muhun nya bade usaha we lah intina mah kitu. Syukur atuh. Lamun ayeuna hidup aya niatan rek berusaha. Sareng saha atuh ieu teh? Si Asep nu leutik teh namina teh. Abdi Uten. Oh, Uten namina teh ieu teh. Cuman nami Abdi Uten, salah satu calon pemuda yang paling jujur di kampung. Punten panya. Nami panggilanana Cinggojoy. Sita mau ngaran batur. Jenenganna teh Uten teh Pak. Ari asa atuh jenengan teh. Abdi Deni Pak. Pami sebat nama Enden Pak abdi teh. Sinen Enden Pak Deni. Oh, Den, isukan teh Sinen. Alah. Ari Bapak teh saha teh ya ieu teh Pak sareng ti manten? Bapak mah urang dieu. Nyai batur masuk ngalami ka Bapak teh Haji Hamid. Oh, Pak Haji. Aduh, punten Pak Haji tuh. Uten punten. Wios teu nanaon. Tadi Pak Haji keur di jero teh. Ada ngubah ceprot eta si Asep. Ngobrolkeun itu, ngobrolkeun ieu. Meni asa rame ceun teh. Nu mawi Bapak teh ka dieu we. Nyampeurkeun. Uten sanes ngomongkeun batur Pak Haji. Uten mah ngomongkeun si Bapak. Da teu dosanya Pak Haji nya ngomongkeun Bapak sorangan mah teu nya. Teu kengeng. Ai nyebatkeun ayeuna batur teh nyaeta salain ti diri urang. Uten punten. Kagandengan penginten ka masjid abdi sareng pun alo ngobrol da maklum ti gunung ai urang gunung waduh kieu geuninganan sok seceleuweungan. Om Naon ten? tingali ieu beungeut Uten. Naon? Tong sok ngerakeun kitu tuh Om. Ieu maneh nu ngerakeun megandeng. Tas. Ieu tujuanna ka mana ieu teh? Nu mawi Pak Haji abdi teh angkatna ti lorompok ka dieu teh teu acan anu dituju. Nya abdi teh cek paripaosna. Punten Pak Haji nya Uten sareng si Om teh nuturkeun indung suku kitu. Cicing atuh ten cicing heula ten. Janten abdi teh miang nanti lorompok teh hoyong milarian jalan peluang usaha gitu. Ya syukur atuh. Namawi Pak Haji si Om teh nuju ka Talangsara gitu. Ojek pangsiun eta teh Pak Haji. Uten atuh ngerakeun kumaha Sep Uten. Semua si Om teh eta teh sebagai pemuda ojek pangsiun gitu karena si motor ojek nanti digadekeun Pak Haji. Uten Bae Om kan bae weh urang mah kada terbuka mung pami Uten mah gara-gara diudak-udak ku serigala dina luhureun kebon jukut gitu Pak Haji gara-gara Uten kudu ngabohong. Punten Pak Haji ieu mah aduh pun alo paur ieu lamaina Keun bae teu nanaon atuh. jadi ada tukang ojek muhun abdi tukang ojek si motor teh digadekeun
semua digadekeun Paji. Uten mananya ngomong gitu atuh. Weh satu Om, no menera-era teuing. Mudah-mudahan we tuh Om aya jalan teu si Pak Haji. Mending keneh carioskeun we saanu terang ku Pak Hajinya dipangnebuskeun eta motor. Setan. Pak Haji Hamid kan ukur seuri we hungkul Joy. Panon Pak Haji Hamid ningali ka diri urang geus seukeut pisan. Kalayan urang sedih pisan nempona oge. Ras urang inget keur jadi bapak Joy. Tetepan anu kitu teh sarua jeung tetepan bapak urang ka diri urang. Ras inget keur jadi indung urang keur didakwa di tengah imah sangeusna urang ngagadekeun motor. Sajongjonan urang ngahuleng ningali ka Pak Haji Hamid anu keur melong ka urang. Om, naon kalakang ngalamun? Ke. Kumaha eta lalakonna? Om wartoskeun Om, tong dibohongkeun lah, jujur we Om. Kan dina lagu ge jujurlah padaku gitu. Uten naon ai maneh. Punten Pak Haji, teu sawios. Si Om mah Pak Haji sok punten-puntenan wae. Padahal uten teu salah-salah teuing nya Pak Hajinya. Henteu, teu salah. Cek Pak Haji Hamid dari tabejeng melong ka urang, geus kitu mah atuh urang teh Joy. Derek keur dicaritakeun lalakon ti mimiti ti lemur tepikeun ka urang ngagadekeun motor, tepikeun ka urang ka musibahan jeung tepikeun ka datangna ka andir harita. Sajongjonan Pak Haji Hamid melong ka urang bari jeung jiga anu ngarasa ngilu prihatin kana naon nu kajadian ku urang jeung naon nu karanapan ku urang dina waktu eta. Si Uten cicing maena ngadengekeun bari jeung jiga nu bingung ngadenge cerita urang nu naon diomongkeun ka Pak Haji Hamid. Om, Uten jadi ngerasa dosa Om. Nah kumaha kitu Uten? Gara-gara si bapak. Om, jadi ngagadekeun motor. Hampura Uten ya Om. Hai Uten dan geus mah geus keun wae teu naon. Tah. Eta nu atos mah atos we ku urang teh. Samalah mah ulah tepikeun ka diinget-inget deui. Eta kajadian teh mangrupakeun salah sahiji takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Leres Paji.